kejadian sababaraha tahun anu geus kalewat. Masa di mana kuring jeung babaturan kuring ngalakonan KKN di hiji daerah. Daerah eta teh ayana di tempat anu terpencil. Lamun rek ka desa eta, aksesna ngan bisa dilewatan ku motor hungkul. Di dieu mah kuduna naik ojek. Ayo. Kita naik ojek. Ojek dah. Mang. Ojek mah. Ya, hayu. Tadi nguping suara gamelan udah abi oge nguping saur nama upami aya suara gamelan kitu teh arurang teh disambut Tapi cek nini abi malah mau nanya suara anu kitu teh di dieu teh bakal aya kejadian anu aneh. mitos meureun Meureunnan ayo urang ka ditu deh. si Nur mah bencana ieu sakieu lumayan
kurang pengalaman. Oh jadi kieu perencanaan lempeh dicandak ku si Badarumi. Zaman baheula teh aya hiji waneja katelah gelisna. Ngaranna teh si Badarawuhi. Nah, si Badarawuhi teh salah sahiji penari anu katelah panggelisna di desa. Hiji waktu si Badarawuhi teh difitnah. Manehna difitnah make susuk jeung pelet. Anu ngajadikeun manehna diusir ti kampung. Tuluy dibelem hirup-hirup kusabab dianggap geus ngarusakeun warga. Pengalaman kekayaan eta nepi ka ayeuna masih nyisakeun trauma jeung simkuring. Simkuring nyaritakeun pengalaman ieu pikeun jadi contoh supaya maraneh lamun aya di tempat tong sangeunahna jeung kudu ngajaga sikap.